wargi kasim kuring kemarin nu naruskeun deui Kang cenah sepil daun lampuyang teh nu kumaha lampuyang teh cenah lampuyang mah nu kieukeun geura bang langsung cerita tuh tinggal tah hargi nu kieu daun lampuyang mah tuh kange naon bilih naruskeun deui kange naon cenah lampuyang teh kange doma anu kirang rampus nyatuna nyatunya ka doma mah kange doma anu kirang rampus nyatuna pasihan daun anu kieu lampuyang upami hoyong langkung sae ku beutina nu kumaha tah ieu kan teh lampuyang tah 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 beutina teh nu kieu wargi tah tinggal tah beuti mah nu kieuna tah tuh nu kieu teh diparud wasuh heula parud weh upami aya mah hijikeun sareng koneng gede tapi teh upami teh aya mah yos nu kieu hungkul ge diparud anu upami teh hoyong tangga mah nu kieu we lah tah tuh sungkuring ngalah tah tinggal tuh ini sungkuring ngalasa tangkepan warginya ya tuh nu kieu teh rumah simkuring mah sapeun pisan wargi daun lampuyang dan kita tak itu warginya enten upami naroskeun hoyong sepil wae daun lampuyang tanu kieu lampuyang teh atuh nuhun teh keng hilap semangat sing sarehat lah.